Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanya bisa iber eta ilmu pucuk umun dites ilmu pucuk umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus kumaha kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae eta teh ilmu pucuk umun ngaranna jang leng-leng nyaritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah deuleu hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun kuari ge masih keneh engke ka ditu satungtung deuleu sak hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin ditandinganana ngadu kotok itu mah kotokna geus jago menang maleh sedengkeun Maulana Hasanuddin mah panteu mawa kotok jalak biasa culak cilik Maulana Hasanuddin leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye balokeng bae di kieu hei balokeng sia jadi kotok jalak berem poh hebat begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh atuh deh kumaha elena aja balokeng nyinganan atuh tinggal sama Maulana Hasanuddin mah mantep biasa ya kotok kekena ieu atuh batu mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun kumaha ge bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame ya oke geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung nyalehkeunana kumaha lain ilmu leutik-leutik ilmu pucuk umun teh nah ya Ki Soleh Gunung Santri asistenna Waalaikumsalam bangun puyeng namat jeung bingung namat aya naon Sultan pan urang Jumat pas asar kado kotok di ditu si eleh ulah bingung cek Soleh tuh bagus Soleh ay gitu sia boga kotok teu mana tuh bisa ngaulah bingungan ulah bae jadi kotok bisa sia bisa coba buktikan bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskan ku aing sia tah direkam sia aya babacaanna bi'aunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaanna ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi bi'aunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguru nembung coba cek Sultan jadi